Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng batapang di palawargi sadayana dina acara anu parantos maneh nyata dongeng Sunda anu digarap ku Ba Anom Kartawijaya. Oge dina danget ayeuna Ba Anom baris nyanak cariyos atanapi judul Daya sanes teu dikumah. Kumaha ieu cariyos anu salajengna supados teu nyanggolong kana waktos sumangga kapararayun sakabehna. Kacaritakeun harita kira-kira hanit moyan si Usman jeung si Udung geus cing aringkig bari ngelek karung ngajarin jeung arit pagawean anu sakumaha biasana unggal poe kumanehna dilakonan nyaeta ngarit ngalajukut pikeun parabdoma. Si Usman jeung si Udung istuning bener-bener leuwih-leuwih ti dulur sok sanajan teu aya patula patalina, sok sanajan teu aya pancakakina. Si Usman jeung si Udung istuning sahabat anu paling perlu dicontoh ku urang sararea. Dageuningan teu cukup jeung dulur ai kangaranan silih pika deudeuh silih pika nyaah mah. Silih pihapekeun diri, silih titipkeun diri, kalayan silih tulungan, silih caangan. Lamun si Usman boga kanyeri, si Udung oge sok ngiru nyeri. Lamun si Udung meunang kabungah, si Usman oge osok ngilu bungah. Istuning sakop sainum teh bener-bener sapapait sama manis antara si Usman jeung si Udung. Dipirig ku hiliwirna angin anu nebak kadang daunan katingali sing garupai sing arulang. Mapaesan endahna alam dina waktu isuk-isuk harita. Ricetna manuk jeung naon kitu tah recetna manuk teh nya biasana mah. Apokana mah kitu weh. Kangaranan di kampung istuning teu aya pisan pikarungsingeun. Pok harita si Usman kadenge nyarita ka si Udung. Anu kabenaran si Udung leumpangna teh heula. Dong. Naon si teh? Lain euy. Urang teh asa pararuguh ya teh. Sieu mah paribasa teu pararuguh. Paribasa teu pararuguh naon can dahar mana can sasarap. Ngos nyata tadi sasarap mah. Ai maneh geus dahar heula can. Geus urang oge. Tuluy maneh atuh teu pararuguh naon? Cek si Udung bari ngaraneg ret ka tukang ningali kana beungeut si Usman. Teu pararuguh teh lah asa kumaha kitu. Asa horoream teh ngari teh ah. Nah, saya teh tara biasana. Oh. Da biasana pan urang sumangat geuningan aing ngari teh. Teuing pedah meureunnan urang teh keur teu bararoga duit. Nah iraha sia loba duit. Pan geus biasa teu boga duit mah. Geus teu aneh urang mah yeuh. Man. Urang mah dasirikan pagaweana kieu. Hirup susah, teu boga duit. Lain teu boga duit, teu loba duit. Geus biasa apaan? Urang mah ku bisa dahar oge nikmat. Bisa udud, bisa dahar. Bisa seserian. Mesti nikmat eta kahiji kanikmatan
anu kudu ku urang disyukuran itu man. Maneh ulah ngarasula kebae da sugahan isu pageto urang aja milik itu cek si Udung bari nitip antep kasih Usman. Tara biasana maranehna ngobrolkeun kasusah. Tara biasana si Usman ngadengi ngeluh. Kok gitu teh mah urang oge ngarasakeun, bahkan urang ngerasa bahagia hirup urang di kampung. Pagawean ukur ngarit. Nah atuh make bararingung segala. Karena mana hayang duit loba jual we doma atuh. Saware. Tah duitna kumaneh kekepan. Lamin nating baik coo tuluy. Si teh suka mana karep wae. Maneh mah sok kalaka bergurau. Kalaka bacanda maneh mah bacanda. Manya sia teh duit di lamin nating beureun hese meulikeun anak. Heunah atuh jang naon duit teh. Hayang kawin. Hayang kawin mah atuh nambeun maneh sarua hayang. Heueuh hayang kawin teh mah. Hayu urang tuluy gede geus teu bapikiran. Ayeuna urang fokus ngalajukut. Itu cek si Udung bari malik deui ka hareup tuluy ngadigdig. Ari si Usman oge sarua teh geleng tuluy nuturkeun si Udung. Teu kacaturkeun deui di jalana si Usman jeung si Udung jog anyog ka hiji Tegal. Anu emang di dinya mah tempat pangangonan domba. Ujung gawir-gawirna teh jukutna teh hararejo gara romplok. Si Udung cagwe manehna nuna ngecageun karung. Tuluy manehna ngeureuyeuh ngarit ngahanca mapai ka belah wetan. Ari si Usman manehna kado nutur-nutur si Udung we anu keur ngarit mapai-mapai gawir. Man, naon? Hari sia kumaha teh ngarit teh? Na kado nutur-nutur aing. Atuh moal bebenangan. Biasana ki teh sok da ditu, maneh tuh di hareup atawa nepi di mana atuh. Da loba sia teh gawir teh. Kado nutur-nutur aing. Wah gelo sia teh ha. Nya ai urang kado nutur-nutur maneh bari urang teu ngarit. Urang marek belah tongoh Jung belah tongoh tuh hararejo dari itu. Meuseng bari ngalamun sia teh. Bisi raheut ke harit. Moal urang moal bari ngalamun sia teh piraku ngalit bari ngalamun meureun moal bebeunangan. Nah, make moal bebeunangan. Hoda ngalamun mangahulang sia teh meureunan. Piraku ngalit ngahulang. Kumaha sia we aiteun sok salah wae aing ngomong teh sia mah. Jung beli tuh Jung. Cek si Udung bari nuduh-nuduh ka nagawir belah tongoh anu jukutna sarua ngemploh hejo. Si Usman ka kalacat wae atuh naek ka nagawir tuluy manehna leumpang ngajugjug gawir anu belah tongoh. Tararonggoy jararongjon ngararit bangun anu sarumanget pisan. Kalayan disaksian ku sora manuk anu ricit turu cinggara jeleng maracokan kemang maracokan hileud anu aya di luhur dina pucuk dang-daunan. Sabangsaning bajing celemes masih keneh
cing arah jeret lalumpatan tina dahan kadahan. Oge harita si Usman jeung si Udung jukutna atanapi karungna geus ampir pararinu. Atuh kue si Usman diuk ngararasakeun kacape istirahat atanapi leleson di hanapeun tangkal rambutan. Si Usman nyawang ka pentas ka lemurna. Dina waktu harita bari pok we gogoroan si Udung. Dong. Naon si teh gogoroan wae? Geus pinuh. Ngos urang mah kade gerak. Geus rek pinuh urang make eureun heula ah. Urang nginum heula. Heueuh. Mau caina teu? Oh nya henteu. Erek nginum naon? Atuh teu gagubuk cai mah. Aduh, epanya aing mawa cai, biasana geus mawa cai. Oh henteu nyata. Itu cek si Usman. Hari si Udung manehna ngadig-dig gua nyamperkeun ka si Usman gek diuk gigireunna. Hari maneh biasana geus sok ngagubuk cai atuh si teh Usman. Heueuh nyata poho tadi teh geus diwadahan kana kempis. Cul weh dituna meureunnan. Kop kana karung aing teh jeung kana arit. Cul weh poho kempis mah. Aduh sia mah. Aduh, tuh kali itu orang ka saung ah. Sugan we di saung aya cai anu baturkeun bae urang minta. Anu boga kebon. Oh nama tuh. Tuluy wae si Usman jeung si Udung cara rengkat ngalengkah bari ngajugjug ka saung. Gancangna carita si Usman jeung si Udung geus nepi ka saung. Ari di saung nyampak aya ibu-ibu meureun anu boga kebon. Keur nangunyar we bari ngopi belum sampe dina waktu harita. Dong, naon? Nah itu sia teh aya nu bogana. Heuh bae. Da urang mah rek minta cai apaan? Oh atuh malah naon? Moal awewe ieu lah. Ke galak mah urang dengkek we kuduaan. Sia mah. Mane otak teh omas Naon omas? Oh, otak masum. Omes ya teh. Ah. Bagajeng omas segala. Si Usman jeung si Udung dulu we asup ka saung bari uruk salam. Assalamualaikum. Teu. Geningan manarana eta teh kamarana? Ieu nuju ngarit abdi teh duh. Ari abdi teh teu nyanak cai da hilap cai nyata di mumi teu kacanak. Bade nyunkeun nginum. Manawi aya. Oh, baru rek minta nginum. Heuh, aya ieu cai mah. Pek tuh loba tuh. Tah yang sampe. Belum sampe pek. Ngeunah sia pulen. Aduh, ibunya tuh abdi maneh hayang eta. Belum sampe. Heuh, pek kop. Si Usman jeung si Udung jol celebak wae camuil madaharan belum sampe anu haneut keneh beureunan menang anyar meuleum da katingali hawu anu di saung teh masih keneh ngebul regot nginum. Si Usman jeung si Udung bangun anu nikmat pisan. Pek lari nyanya tungguan
ece reka lebak itu nempo pelakan kita sok manuk melak bunci saeutik ece teh mun teu ditungguan masuk ku manuknya eta. Oh dipaokan ku manuk muncisna ceu lain kembangna dipacokan eta teh menit tengari nyata. Sia teh banyak manuk sia teh mau buncis. Aduh maneh mah menipika sebeleun ngai ngomong teh geus sia mah teu ngomong sakali ngomong sia mah pika araleun pika meukeun batur cek si Udung. Ari si Ece anu boga saung leos wae ngaleos manehna maksudna rek nempo pepelakan. Ari si Usman jeung si Udung saenggeus bareres manehna bararang dahar tuluy wae ararudut. Ari si Usman sungar sengir kunaon sih teh man sungar sengir gitu siga domba. Urang mah rek kahanap lah. Rek naon? Rek kahanap Rek kahanap ka mana sih teh? Kada sih masuk nuturkeun si Ece. Maneh mah omas maneh mah. Palta baca aing tadi omes ya teh kan bae rek naon we atuh dagoan di dieu nya. Rek ka mana sih ya? Heuh dagoan we di dieu maneh bawel. Urang marek ngeureueuh ngarit. Heuh jiga tuh. Aing marek dieu rek heula. Rek cicing heula. Rek nyangheuy heula di dieu. Alah, gitu ceuk si Udung bari manehna nyarane kana bilik saung bangun anu nikmat pisan. Ari si Usman kututang koteteng culang cileung manehna neangan sigaan aya anu di teangan bari leos weh manehna ngaleos ngadigdi ke belah lebak. Ting rek naon maksudna ting rek ka mana si Usman mah da pokona mah ngadigdig bari culang cileung. Ari si Udung sabejaroning hulang maena meletet ningalikeun si Usman bari pikiranna ngoronyo. Aduh buah si Usman rek merkosa nembuka kebon aing mah ku aing rek ditempokeun teh deui. Lamun kadang ngoceak berarti bener si Usman merkosa ku aing rek dibantuan. Rek dibantuan maksud aing teh rek di garuwakeun bina-bina teuing ngerakeun gitu cek si cegerantes hate si Udung waktu harita. Ari si Usman keketayepan manehna bari culang cileung neang teuing naon anu diteangan tukung siri lagok mangih di hareupeun aya rungkun. Culang cileung si Usman ka kenca ka katuhu katongoh kalebak paripok si Usman kadenge ngagereneng. Alah jadi aman deh sih kana ya segitu bari gok we cingogo bari merosotkeun calana. Si Usman babeten meureunnan pupuringisan teh cungar sanget teh teu kuat hayangan modal. Si Usman ngejentul salila-lila dina rungkun bari leungeun anu kencan nungkup irung ai leungeun katuhu nyekelan kana tangkal kirinyu. Atuh katingali ti kajauhan ku si Udung kirinyu oyag-oyagan. Si Udung beki penasaran beki goreng hatena. Aduh itu
cek aing oge aduh. Si Usman mah cek aing oge itu dina rungkun itu geuning tanggal kiri nyoyak-oyagan aduh tapi teu gadeng ngoceak ha si euceuna boa saruana ieu mah. Ku aing rek diintip sia itu cek si Udung bari cengkat manehna ka katayapan ngintip si Usman. Si Usman sok sanajan manehna nyumput dina rungkun tapi katingali jelas ari ka saung mah jeung katingali si Udung nyamperkeun manehna ka katayapan rek ngintip. Si Usman seuri bari ngagarantasi dina hatena. Si Udung tingalikeun ngintip ka katayapan marukan aing teh keur naon meureun nya. Aing rek buru-buru waing turuban ya ku jukut. Kitu cek si Usman bari manehna cengkat tuluy makekeun calana tuluy anu namru teh di turuban ku jukut ku daun kirinyu jadi tika tingali. Ari si Usman ngatayep keluar tina rungkun ke katayepan maksudna menerek nyumputan si Udung. Si Udung beki lila beki deket. Aduh nah ayeuna mah teu oyak-oyagan euy rungkuna geus kitu. Aing hayang nyaho panasaran ku aing diintip sia. Cek si Udung bari hatena deg-degan dagdikduk kusabab dina pikiranna meureunnan lain. Ari baranggok kana rungkun tuluy si Udung beki deket suai rungkun teh disuaikeun ari barang breh teh nanaon. Si Udung rewas beri culang cileung. Har ka mana? Si Usman ka mana? Eueuh geuning. Halah di mana urutna ulu di dieu geuning di tilaman si dobol teh. Di tilaman. Cek si Udung bari manehna asup kana rungkun atuh leye we anu dituruban ku daun kirinyuh teh kacincak pisan ku si Udung teu karasaeun da maklum meureunnan di leuweung marukan injak nu beye teh naon we kitu. Si Udung sukuna ramiping manehna tuluy we ngalengkah tulang cileung meneangan si Usman. Ari si Usman harita ngabedega weh tukangeunana nyamperkeun ka si Udung bari ngagebah. Hei sia. Neangan naon sia teh? Neangan naon sia teh dobol? Kutuyap katayep sia teh siga ucing keur ngintip beurit. Aduh. Aing mun reuah sia teh. Ai sia keur naon bieu? Nah, keur naon we atuh maneh tatanya teuing kumaha urang. Sia. Sok ngaku sia kamana si Uceuna kamana bieu? Naon si teh jeung si Uceu sagala rupa. Hah maneh bieu geus mesum jeung si Uceu nya. Hah mangisuung? Aduh si teh geus naonan bieu jeung si Uceu. Kamana si Uceuna eueuh? Naon si teh sok ngacapruk Sok we ngaku da mau beja-beja ku aing ge aing hayang ngasahan sia teh. Ngasahan naon sia teh dobol hayu urang ka saung deui ka mana karep sia mah ngomong teh kitu cek si Usman bari ngadik-dik ngaleos. Si Udung nuturkeun si Usman bari sajeroning nutur-nutur teh si Udung ungas ingus. Man naon sia majus naon majus aing teu majus maneh we meureunnan hitut sia mah mani bau kieu majus teh gitu cek si Usman. Cek si Udung bari nyiap si Usman miheulaan leumpangna geus nepi ka saung gek si Udung diuk. Ari sukuna di
sampaikan malum diuk di saung. Si Usman marge kue naik kaluhur golodog saung. Sok ngaku maneh bieu tos naon dirungkun sia teh jeung si Ece nya. Jawa ka mana karep wae ah. Muga jeung si Ece mah di mana mah sia teh ah sok sudon pikiran teh goreng wae. Tos naon atuh sia teh bieu? Tos naon we atuh maneh kudu hoyang nyaho wae. Aing mah tos neangan jangkrik. Neang jangkrik. Cek si Udung. Bari teu lesot si Udung ungas ingus. Kulantaran ka ame meureunan bau hitut. Aduh, sia teh hitut teh maneh pageuh kieu ha. Usman, sia majus. Majus naon aing teu hitut sia teh. Maka jeung hitut sagala. Ku aing ku sia teh ka ame. Ka ame ku aing tadi oge. Maneh si kana manu hitut mah nuding-nuding ka aing. Maneh nu majus, maneh nu ngoronyo. Di mana-mana ge ora hayam anu kaketok eta nu nganog. Aing mah lain ngobrolkeun hayam sia teh. Nya heueuh hayam mah nganog. Di mana-mana oge. Nya hayam ngajuru kos jelema. Majus sia mah. Cek si Udung. Hari si Usman beki lila manehna ungas ingus. Bari meureun kakara inget. Bau aja. Bau ala debol. Bau majus sama aduh ala. Aduh cek aing oge. Tadi sia teh ieu teh. Ti barang aing nutur-nutur. Bau majus teh. Namun ka bina-bina. Aing poho. Poho naon? Poho aing. Poho naon sia teh? Jeung cicengiran ngomong heula tuh. Aing tadi teh dirungkun teh tos bodol. Aduh. Paingan sia teh. Tapi geuning eueuh. Eueuh naonna? Eueuh urutna. Oh dak wae dituruban ku itu ku daun kirinyo dituruban anu dituruban ku daun kirinyo. Heeh. Aduh. Si Udung manehna ngalengak bari red si Udung ngaleret kana suku katuhu manehna breh teh katingali ramiping. Aduh. Si Dobol. Paingan tadi kaku aing kacincak baye ini ieu ramiping na suku aing. Paingan bau hitut. Nah, ari sia Usman. Ari sia teu cecewok. Oh, henteu poho deui. Henteu dikumah ku aing. Aduh. Kabina-bina teuing. Nah, meuni rujit. Ini sia ini. Ini ka mana? Kali itu kawahangan. Di mana wahangan ada jauh? Rek naon kawahangan? Kumah ari sia meuni teh di kumah. Oh. Poho deui teh di kumah, angkewe di imah. Aduh. Aing teh hayang bareng jeung sia teh heula balik. Aing paneuri ah. Jeung si Udung bari manehna gosok-gosok keuneng suku kana taneuh. Wargi mung sakitu nu kapiatur carios teu kumah anu dina denget ayeuna mudah-mudahan ketampi kalian kabingahan sareng mudah-mudahan janten panglipur kana kalbu pangobrakan manah malah mandar janten hiburan sakitu nu kapiatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios ka sakabehna.